Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasuk di para wargi di mana wae ayana di Indonesia na tenepi di luar negeri na kumaha damang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta can dikawitan simkuring omajak henteu petot-petot ngajakan kasadayana nu teu can subscribe mangga diklik tombol subscribe-na terus like terus komen terus aktifkeun notifikasina. Anu parantos subscribe hatur nuhun pisan mudah-mudahan berkah kangge sadayana nya. Anu bade nyawer mangga sawer simkuring sepado simkuring kedua artos. Sepado simkuring langkung semangat dina ngupload caritana. Yok mangga lah. Umi aya gambar ecengna masuk kadenya diklik tombol ecengna terus donasi atau donatur mah para kaum dangu gitu nya. Terus biasa milih bade 20.000 50.000 sareng anu sanesna. Mangga urang lajengan bae cecer cerita Sunda Jawara Pedang Emas dina bagian anu ka-55 na. Der kasadayana mararanco. Wah pandai jeung si Ujat harita teh tepi weh ka padomukan Bahomed anu aya di hanapeun Gunung Batu. Ceneng kalayang, celik-celik. Dua dina harita parancu nangtung harita teh nampak dina tani. Tonggerit harita terayang di sarada jeung pada baturna mata kelar jeung mata kuas. Awa di pagunungan harita teh nyecep tiis mentak seger kana badana. Dua dina harita teh lempang ngajugjug ka imah panggung di hanapeun Gunung Batu. Dililah harita teh kaciri eta imah panggung teh. Imah panggung anu sederhana ngebul harita teh kaciri lantaran meureunan keur masak mentak ngebul gitu oge. Dililah harita teh duaneun anjog ka hareupeun imah panggung. Bahomed anu keur diuk dina bang barung oge ma idoh. Harita teh sarua keur diuk di dinya. Jadi geuna ari aswina mah aya di jero. Bahomed harita teh curing hak nepo si Ujat jeung saurang deui anu can kenal saha ngaranna. Weh, geninganan Jang Ujat. Boleh jeung sumping Ujang, oge saha ieu Abah pengintinnya cenah pisah ieu deh. Nempangkeun dah. Simkuring teh nu katelah Bah Omed. Bah Omed teh ya ite. Ieu jeung sumping oge Abah, boleh jeung tepang sareng simkuring. Kenalkeun ieu teh Bah Pandi. Nu hoyong nepangan ka Putri Salira nyatana Aswina. Oh Bah Pandi. Kumaha mang Abah sok mangga calik Abah. Punten we ya hareureun bumi nana oge. Aya teu nanaon Abah teh Abah Omed pengintinnya. Tepangkeun kula teh anu katelah Pandi. Ya aja ngadongkapan ka Abah ka dieu hoyong ningali panyawatna si Nyai Aswina teh Abah. Oh gitu, mohon mangga. Suka do mangga calik heula we di dieu. Keur kitu hari teh maedoh kaluar ti jero imah. Terus munyungan ka Bah Pandi jeung ka si Ujat. Terus asup deui maedoh teh nyakot cai jeung lalaukna atawa susuguhna aya di dinya cau Ambon. Terus nahui diasongkeun ka Bah Pandi. Hatur pisan mah. Selesna mah wios teu kedah repot-repot. Sakieu we aya nanya saaya na Abah. Sok mangga dineueun caina datang dus we atuh hanaang. Perjalanan teh panginten da tebih sok mangga dileueut. Si Ujat harita teh ngaragamang kana gelas awi. Bah Pandi oge sami regot harita teh menikeun ka seger pisan kana tikoro teh. Tikoro anu tadi garing teh ayeuna mah geus kabaseuhan seger kana badanna. Bahomed harita teh pok cumarita deui. Punten derobi Abah teh. Ngajak ka dieu atuh nepi kumaha teh tiasa tepang sareng Jang Ujat. Berkawis ieu baki ieu teh Abah. Yai ge teh dia geus kitu beureudan kakuduanana ti Gusti Anu Maha Suci Allah Ta'ala. Ulah teh ditepungkeun jeung
Yang ujar teh di warung tadi teh. Ulah sebenarnya nama kieu ieu bah. Bareto teh. Ya bareto teh kula teh jeung Rudra Aji pernah niangan Abah ini ka warung nama Edo. Tapi tetela eueuh sasaha di ditu teh bah. Ditanyakeun kata tanggal lembur teh apaleun. Kan kuring oge we boga curiga ngabohong gitu. Beureunan sieunneun disangka kula teh jalma jahat. Ya ti hari tama kula teh datang di kalembur. Kamu lembur hulu kula teh di paremukan kula we cicing jadi hari. Geus waktu mah beureun teh bakal panggil jeung Aswina. Oh gitu. Nya sabenerna mah eta teh Abah kieu nya. Baheula teh aya Modapati datang. Nya kapan Modapati teh pernah tarung jeung Aswina, terus Aswina nu unggul Modapati eleh. Tah hari teh Modapati teh dibalas dendam da mengpeng anak kula teh lumpuh teh ya. Nya kula teh izin awe seuneu we jeung Modapati tah. Kapaksa gitu ge. Bari jeung hate mah teu yakin anu ari baris bakal unggul mah. Ilmu pancarongkat ya pikiraneun bah. Nya kula teh kitu we lompatan nepikeun ka sawakna meureun Modapati teh. Tungtung nama kula bisa ngeloloskeun diri. Nya ti saprakarita mah tah. Si Nyai teh dibawa ku Jang Ujat ka dieu. Kula teh sabenerna mah pernah cicing heula di hiji lembur tetangga di ditu teh. Ngan ku kula teh diomat-omat ulah dibejakeun ka sasaha. Sok sanajan ka jalma nu bager oge ulah dibejakeun. Lantaran pikeun nyumputan keselamatan kula. Oh hari kitu carana nama Abah teh dadaon lah. Yang penting nama ayeuna kula geus ka dieu, kula geus hayang panggih jeung anak Abah. Karunya atuh si Nyai meureun geus sabaraha taunnya? Aya meureun 8 tahunan bah atawa 10 tahun. Aya kana 10 tahunan mah bah. Aya karunya si Nyai teh teu bisa ka mana-mana ngan kitu we. Ngagoler jeung ngagoler. Dahar didinya cek paribasa micin oge didinya ngan untung ye si emak Edo ku bageranana gitu. Bager pisan ngurus ke anak kula teh seperti ke anak sorangan. Ya geus ari kitu cara mah urang coba ariksakeun ya banyak. Di mana atuh si Nyai na ieu teh? Oh aya di jero yuk urang ka jero. Bah Omed harita teh asup ka jero imah dituturkeun ku Bah Pandi jeung si Ujat. Ma Edo mah geus teh heula teh tadi geus aya di jero. Satepina harita teh kagigireun Aswina harita teh neutepi ka Bah Pandi lantaran can apaleun Bah Pandi. Teu jalma eta teh can apal gitu ngaranna Bah Pandi. Dina paroman wajah mah Aswina teh tetep biar marah mai. Malahan mah katingali kulitna teh tambah-tambah bodas, tambah-tambah kuning umyang datar ka mana-mana atuh tara pernah kapoe acan gitu ai lain hayang-hayang teuing kapoean mah. Pakulitan Aswina teh bersih gitu. Ubah kaayaan Nyai ayeuna naon anu karaos Nyai? Jek Bah Pandi hari teh mimitian tumanya ka Aswina. Anu karaos ka abdi mah Abah nya ieu we panangan teu tiasa digerakkeun. Sareng sampean oge sami teu tiasa digerakkeun. Mung anggota badan anu sanes teh normal Abah. Oh, mohon. Jatuh ajan Abah ngubaran ka Nyai. Abah dedek mendar heula hiji riwayat teh Nyai nya. Ieu teh Nyai sok mangarenggepkeun we ku sadayana. Parabat harita Bah Pandi nyaritakeun kajadian baheula yen dirina teh anu nyimpen kitab di imahna Nini Ismi teh ya. Kitab leutik teh harita disimpen ku Bah Pandi dina wujud monyet harita teh. Nya sabadana beres nyaritakeun sakabeh kajadianana, Aswina Bah Omed jeung si Ujat harita teh menikeun ka molohok. Tetela Bah Pandi teh mangrupakeun jago kolot anu geus nyiptakeun jurus wirangrong anu digunakeun ku Aswina. Nya kulantaran dadasarna salah
maka dina ngagunakeun eta jurus teh memang salah, hasil geus kabuktian Aswina teh jadi lumpuh. Tah gitu Jai. Kula teh anu nyiptakeun jurus Wirangrong eta ayeuna datang ka dieu kula ngarasa tanggung jawab ka Nyai lantaran kula anu neuneun eta kitab leutik di kamarna si Ma Ismi. Kukula ayeuna urang ubaran. Ma punten ma nyuhunkeun cai salit we cai dina baskom atawa dina naon nya kadilah. Urang cobaan ikhtiaran, mudah-mudahan we kaisakitna si Nyai teh cager deui. Si Maido harita teh talangke langsung nyokot wadah. Curulut harita cai teh dikana eta wadahkeun terus diasungkeun ka Bah Pandi. Ku Bah Pandi ditampanan terus harita teh eta cai teh dijampean. Gunakeun jampe pamake milikna sorangan. Sabadana beres kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamakena. Bah Pandi harita teh ngancolomkeun lengan katuhna kana eta wadah kana jero cai. Terus harita teh diusapkeun kana leungeun kencana Aswina. Tina puhul leungeunna nepikeun kana ramona diusap harita. Maido harita teh mere lap sangkan si cai teh henteu nyurut kana talupuh gitu. Sabadana eta leungeun kahiji diusap-usap. Bah Pandi harita teh nyalurkeun tenaga lapis kana leungeun kenca Aswina. Karasa ku Aswina harita aya geter kakuatan anu sumarambah kana naon kana leungeun kencana. Sabadana kitu mah terus leungeun katuhuna sarua harita diusap ku eta cai. Aya daya kakuatan anu sumarambah kana leungeun Aswina. Saterusna sukuna sarua nepikeun ka suku kenca katuhuna kana ramo-ramona beres harita teh diusap ku Bah Pandi. Nya sanggeus di usapan ku cai eta Aswina harita teh cina diuk. Aswina cina diuk harita ku Bah Pandi. Aswina diuk harita teh bari jeung can ngardieun bakal dikumahakeun dirina. Tapi sok sanajan kitu Aswina nurut we dah hayang cager teh ya. Hayang ulin neangan luang jeung pangalaman deui da geus lila atuh henteu ulin, henteu jalan-jalan, henteu kaitu ka dieu. Urung batokeun cicing di imah geus jenuh Aswina teh. Bah Pandi harita teh cicing ditukangeun tonggongna Aswina. Sat. Leungeun Bah Pandi harita teh dipeta-peta. Sapada kitu mah harita didorongkeun kana tonggongna Aswina. Aya kakuatan anu sumarambah kana badan Aswina. Mimitina mah haneut beuki dilama beuki dilah harita beuki ngesang Aswina teh lantaran hawa tina dampa leungeun Bah Pandi teh nebarkeun hawa panas. Eta hawa panas teh nyaliaranana teh kana dua leungeun jeung dua sukuna Aswina. Sabenerna aya kana 10 menitan Bah Pandi harita ngeureunkeun atawa ngalesotkeun dampal leungeunna tina tonggongna Aswina. Alhamdulillah parantos beres Nyai. Cing coba utek-utek eta panangan Nyai teh cing coba. Utek-utek Nyai. Aswina harita teh ngutek-ngutek ramu leungeunna. Tetela ngutek atawa gerak. Aswina harita menikeun ka bungah ka cida. Ramu-ramu leungeun Aswina harita bisa digerak-gerakeun. Mimitina mah lalaunan beuki lama beuki kerep gitu dicoba-coba diutek-utekna teh. Nya anu saterusna mah leungeun kenca katu Aswina harita teh bisa gerak di kalawan lancar. Sukuna sarua, dua suku Aswina harita teh ngadadak jadi jag-jag belejag. Aswina harita teh nyobaan nangtung. Ku Bah Omed harita teh dicekelan jeung ku Bah Pandi sarua ditahan sok bisi we ngagobrag. Lengkah kahiji ngacarigjig, lengkah kadua oge sarua cacarigjigan. Tapi lengkah katilu jeung kaopat kalima kitu nama Aswina bisa ngamatangkeun diri. Aswina teu beda we seperti budak anu kakarek lelengkah halu. Lantaran geus lila manehanana teh henteu leumpang, nu matak harita teh diajar leumpang deui. Aswina harita henteu ngagunakeun tenaga lapis lantaran mun ngagunakeun tenaga lapis bisa wae manehanana bakal cilaka seperti kamari deui. Harita mah ngagunakeun biasa we tenaga luar.
Aswina harita lelempangan terus lempang. Ya kulantaran lempang nah yang lalu wasa juru turun kaburuan itu ge palabah turun nama ditahan kubah Omed selaku bapana. Sararea ngarasa bunga terutama Maido mah bunga pisan lantaran Aswina geus cager. Aswina harita teh diburuan imahna lelempangan menikeun ka pihar marah maya atuh da sahanu teu bunga didina geus bisa lempang deui. Alhamdulillah Abah. Aswina parantos cagjag deui. Ya mah urang kudu syukuran Abah ya. Buhun kudu syukuran Abah. Bagi Aswina parantos cagjag deui. Ieu mah tinggal ngalancarkeun we eta na mapahna. Sok we ayeuna mah mapah-papahan kidungan meureun tong waka ngagunakeun tenaga lapis. Lantaran mun ayeuna ngagunakeun tenaga lapis deui mah teu bisi bahaya. Eun ke ku Abah nek dipapatahan nek diajarkeun jurus wirangrong anu sabenerna. Sabanana Aswina lelempangan aya kena 15 menit nah Aswina harita teh ngadeukeutan ka bapana. Alhamdulillah Abah abdi teh tiasa mapahan deui. Aduh hatur nuhun pisan Abah Pandi parantos nulungan abdi. Abdi kacida bingahna. Ya Allah hatur nuhun pisan. Aswina kubakat ting bunga harita ting ngarangkul harita ka Bah Omid. Terus ngarangkul ka Maido. Terus harita teh ngarangkul ka Bah Pandi tapi Aswina rada eraeun. Nya tidutan mah meureun hayang tapi da kulantaran Bah Pandi teh kan jalma anu can dikenal kemanehanana. Jadi ngan saukur sasalaman we cium tangan ka Bah Pandi. Kasih Ujat oge harita teh nganuhunkeun pisan lantaran ku alpukana papanggih jeung si Ujat. Bah Pandi bisa papanggih oge jeung Aswina katut anu sejenna. Abah garaja binggah jai parantos damang. Suka ayeuna mah urang ka jero diwe, urang ngobrol lah jeung Abah. Eun isu kadya urang mimitian diajar ilmu silat di apa jurus wirangrong anu ku nyai geus diajarkeun atawa ku nyai teh geus dipraktekkeun baheula keun ku Abah urang sampurnakeun sangkan jurus wirangrong teh bisa kapemilik ku nyai kalayan sampurna. Mohon mangga Abah, mangga. Ya sabada kitu mah sararea harita teh asup ka ciro ieu mah. Nyerenekna mangsa alam harita teh teu karasa, reup weh poek. Alam beurang harita teh geus ngalingkup digantian ku alam peuting. Iluareun imah harita teh geus mimiti di sarada, pabence, ciang-ciang, bueuk geus di sarada. Sakabeung maka denge ajag babaung di pileuweungan. Dina wanci sabada Isa di jero imahna Bah Omid di pademukanana nyatana di handapeun gunung batu harita masih kena we upek ngobrol ngariung harita sagala dipedar ngobrol itu ngobrol ieu puguh we di imah panggung teh jadi haneuteun. Panjangna mangsa alam peuting henteu kacaturkeun dina ujaring carita. Ayeuna urang kocapkeun dina mangsa alam isukna isuk-isuk. Manuk-manuk harita teh geus rarecet isarada. Celai-celai harita kana dahan cingkal perjing pada baturna ocon menikeun ka ciri bunga pisan. Hawa geus puguh hawa di pagunungan mah tiis. Puncrut gunung harita teh kaciri masih kene disebutan ku Mega Bodas. Bekerila eta boga modas teh beuki nyingrai saterusna kacaangan ku cahaya panon poe menikeun ka indah pisan. Barasat cahaya panon poe teh medal ti belah wetan. Langit dina waktu harita lenglang teh tedeng aling-aling. Kaciri eta langit teh warnana teh paul menikeun ka indah pisan. Sedangkan dina jujukutan harita teh cing garendang, cai ibun, cing porelak ka sorot ku cahaya panon poe lir ibarat mutiara bae.
Dina wanci isuk harita maido harita teh geus mere susuguh ka tamu nyatana kulub huy jeung kulub samba ditambah ku cau. Nya aya anak eta sararea ge ngandahar eta we da aya nangan eta. Camuil harita sararea bala kecerakan ngadaharan bubuy kulub huy jeung kulub samba ditambahan ku cau. Regot-regot kana cikopina aduh menikeun kapedo pisan. Nya sabadana memuluk mah Bah Pandi harita teh ngajarkeun jurus wirangrong ka Aswina. Aswina harita teh kaji dabungangan pisan. Gerakan mimiti dipraktekeun ku Aswina, gerakan kadua katilu nepikeun ka gerakan pamungkas. Ku Bah Pandi dibenerkeun, ku Bah Pandi di beberes gerakanana jeung ngagunakeun tenaga lapisna oge dibereskeun sangkan teu malik piloko kanu ngagunakeunana. Nya kulantaran Aswina mah jalmana cerdas, pinter, tereh ngarti. Aswina dina poe harita sutset we sorangan disaksian ku kulawargana jeung ku Bah Pandi. Dina wanci pas sore oge harita teh Aswina geus lancar ngagunakeun eta jurus. Jurus-jurus anu digunakeunana hiji we nyatana jurus wirangrong. Tapi eta jurus wirangrong teh sok sanajan ngan hiji, eta jurus teh mampu harita oge ngelehkeun. Nyatana ngelehkeun Modrapati, ngelehkeun si Barako, si Godri jeung anu sejenna. Ku hiji jurus si Barako jeung anu sejenna harita teh mental ka tukang ngajengkang kadorong ku kekuatan jurus wirangrong. Jurus wirangrong memang luar biasa anu diciptakeun ku Bah Pandi. Nyadilek namang saalam teu karasa reup deui harita teh peuting. Bah Pandi harita maksakeun diri ngenong di dinya. Sok sanajan imahna bawa teh imah panggung teh henteu gede gitu. Tapi kuat ari sarema di luar oge loba atau lega. Dina bang barong oge masih kene aya. Nya kocapkeun ieu carita teh dina isukna deui. Bah Pandi nya kulantaran geus ngalaksanakeun tugas nyatana ngubaran Aswina, Bah Pandi harita teh bebeja ka Bah Omed jeung sakabeh anu aya dinya, dirina harita teh dek miang deui. Abah oge kasadayana kula teh da moal bisa lila cicing di dieu. Loba keneh tugas anu kudu dijalankeun, kudu dilaksanakeun. Jalma jahat ke sumberbar ka mana-mana, kaditu ka dieu diunggal tempat teh loba we jalma jahat. Kula jeung reng-rengan anu sejenna, Rudra Aji, Nyi Garmini, pamajikan kula, Nini Ismi jeung anu sejen-sejenna, jeung si Gelap deh. Nyatana anakna Nyi Garmini oge geus miang, numpes kejahatan. Dagualna kitu kula oge boga kawajiban pikeun ngabenerkeun jalma jahat anu salah pilampaheunana atau lampahna. Mun teu mah Abah jeung sararea adek milu nyayu urang babarengan. Leuwih loba jalma teu golongan bodas, ya berarti leuwih babari dina ngancurkeun musuh-musuh urang. Nyadarkeun musuh-musuh urang, nya mudah-mudahan we jalma jahat anu geus kalipudan ku hawa nafsu jeung ku nafsu syaraka teh bisa disadarkeun da ku urang. Ya mun kitu carana mah atuh nya mending keneh urang miang we ti dieu nya Nyai. Ma, Ujat, kumaha satuju urang miang we bebarengan jeung si Abah jeung Bah Pandi. Nya gitu oge sae Abah, abdi ge parantos hayong kaluar itu ti bumi jenuh. Di bumi wae Abah. Ieu si mama sareng abdi we. Imanya. Nya leres kitulah. Abah, Bamid oge sadayana nya urang miang we. Lantaran mun teh mah cicing we di dieu mah asa kumaha gitu. Teu raoseun lah. Manya nu sanesna berjuang sangkan nentremkeun alam semesta, ngancurkeun angkara murka. Numpes kejahatan sementara urang teh calik-calik we di dieu pan teu raos. Kula mah satuju urang miang we lah. Sareng si Abah Pandi. Nya kulantaran sapro kabehanana rek miang harita keneh sararea
naraptikeun papakaian, naraptikeun segala sareng itu-ituna termasuk ngoncian imahna Bah Omed. Ya sabadana siap mah harita teh kabehanana harita miang ti Gunung Batu atau ti padomukanana Bah Omed miang harita teh sejak ngancurkeun jalma-jalma jahat atau merangan jalma jahat. Kasugri para wargi cag urang tundah heula Bah Omed sapara kanca kiwari urang kocapkeun ka Nyi Karmini. Kamana lumpatna Nyi Karmini sabada paburencai jeung anu sejenna mangga urang perhatikeun, urang pusirkeun perhatian urang ka Nyi Karmini. Sedeng kalayang blesat, blesat. Nyi Karmini harita tinggal blesat kapi lemburan. Bacan oge topi kapi lemburan harita Nyi Karmini. Nyi Karmini harita teh aya nu ngahalangan ku hiji tangtungan jalma. Curilan celing. Harita dihareupeun Nyi Karmini aya jalma nu ngahalangan jajalaneun. Nilikana wandana mah eta jalma teh Jawara. Pangawakanana cangkung badang, cangkung badag. Dina tonggongna harita teh mau bedug panjang. Tetela eta jalma teh si rewok-rewok teh. Banget ge memang rewok harita kodegna panjang diurus da tuh. Bewos. Kumisna oge ngecedig, janggutna oge panjang. Alah, ku kebeneran ieu mah ngaliwat ka pileuweungan belah dieu. Tetela aya mau jangan nu geulis geuningan euy. Aduh. Saha neng teh jeung di ka mana ieu? Berang-berang model kieu ieu ku lambrengan di leuweung ka mana? Nyai teh ka mana? Naon urusan anjeun ngalangan jajalanan kula? Kula mah dek kapi lemburan. Sehari anjeun nu sabenerna. Mun tong ngalangan jajalanan kula. Namun henteu anjeun bakal ngacam pada ciri bukang di harapan kula. Halus ngomong Nyai tarik euy. Kula ieu anu katelah si rewok-rewok teh ya. Ilmu kesaktian dewe geus wah, geus tandingna di alam dunia mah. Jadi Nyai ulah macem-macem lantaran ilmu anu dipimanda ku dewe wah, hebat pisan Nyai. Jadi teu macem-macem. Si rewok harita teh ngagos ti teu mah. Hayang dipercaya meureunna dirina teh merupakan jawara nu hebat, pilih tanding can aya tandingna. Tapi Nyi Karmini ge dah lain awe sembarangan atuh geus bisa ngukur kana kemampuan atau kehebatan lawanna. Anjeun mah diheulakeun teh ngomong we leuweur. Tapi kula ge apal. Apa anjeun bisa ngukur kana kemampuan ilmu silat anjeun? Ilmu silat anjeun aya di sanapan kula. Ini montong coba-coba hayang tarung jeung kula. Lantaran diri anjeun anu bakal eleh. Wah, ngomong padu engap sia. Macem-macem mun kitu mah. Memang kula macam-macam. Jadi awas, tong ngalangan jajalanan kula. Kula aya kene tugas. Nyantana nek merangan jalma-jalma jahat, termasuk merangan anjeun. Mun kitu mah anjeun aya ngadu jiwa jeung dewe. Kegelisahan Nyai sebenarnya mah luar biasa endah kabina-bina. Mun Nyai eleh tarung jeung kula, wayahna Nyai kudu jadi pamajikan kula. Kumaha satuju? So, satuju lah. Mun anjeun bisa ngelekeun kula, anjeun bakal jadi salaki kula pikeun salilana. Wah, hebat mah kitu mah satuju lah. Sok, urang buktikeun Nyai. Sia di antara urang anu bakal ngejempor jadi bugang. So, kula geus siap tita tadi ge. Rengkene karita teh si rewok ngagunakeun jurusna sangkan buru-buru bisa ngarubukeun Nyi Karmini. Hati-hati ya Nyai. Lantaran jurus anu dek digunakan ku kula teh jurus andalan. Jalma sajeun mah jarang digebrok ieu ku jurus ieu.
Tapi bikin nyai malah kudu digebron aku jurus iya ya. Si Rewok harita teh ngagunakeun jurus pemikat. Nyata jurus asmara. Lantaran namun teu make jurus asmara mah waktu dah hese pikeun ngalumpukeun Nyi Karmini. Ada ieu serangan dewek nyai. Iya, cileung kalayang. Si Rewok harita teh ngagunakeun jurus asmara. Setiap gerakan leungeunna memang ngandung kekuatan asmara. Mun teh mah seutik we kaambe seungitna tina leungeun si Rewok bakal ngajadikeun lawana bogoheun ka dirina. Tapi Nyi Karmini geus apaleun kana gerakan si Rewok jeung geus surti duih kana sakabeh kurak-kerikna si Rewok. Dina waktu leungeun dua leungeun kenca katung ngahyuk kana irungna Nyi Karmini. Nyi Karmini harita ngajauhan cileung kalayang. Nyi Karmini harita ngalayang cirimna teh teu napak kana taneuh lantaran nggunakeun jurus rongka angin. Si Rewok harita teh semua ngarenjang oge lantaran jurus eta teh memang teu asing deui di zaman harita mah. Jurus anu dipika gigis ku jelema raya nyatana jurus pancarongkah teh. Cileung kalayang si Rewok harita teh nyusul tepus. Harita dua leungeunna sing hariuk kana badan Nyi Karmini. Nyi Karmini harita gulak-gilek tapis pisan gilek plos. Si Rewok makin penasaran terus ngarangsek ku panerajang anu cepat gerang tur bayangan. Dua leungeun jeung dua sukuna harita mata. Mun teh mah hiji we jurus asmara kana badan Nyi Karmini bakal ngajadikeun lawan teh harita bakal lieur ka bungbulengan ku eta jurus ngajadikeun lawan teh bakal bogoheun ka si Rewok. Tapi pikeun Nyi Karmini mah henteu kitu sok sanajan antal jeung kulit manehanana lantaran ngapendung panerajang si Rewok teu kapangaruhanna naon. Hiu gerug das. Serangan si Rewok harita teh takis ku Nyi Karmini. Dina hiji kasempatan mah Nyi Karmini harita bisa ngasukeun panerajang dirina ka si Rewok. Hiu gerug das jebrot. Harita suku Nyi Karmini kena ping-pingna si Rewok dagleg. Si Rewok harita teh mundur ka tukang dua lengkah. Wedan sia. Wadi-wadinya jeg kena ping-ping dewek. Rasakeun ieu hiat. Waktu senaparantos seep kaum dangu. Insyaallah dinten anjing urang teraskeun dina bagian anu ka-50 genepna. Semangga prajung gantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.